Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg bagian anu ka-20 salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni atanapi sok disebat Rebeka Almaira. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewunuhun lak saketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka-20 salapana. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Para wargi sadayana, panon poe geus lingsir, sedengkeun si Openg harita geus jauh ninggalkeun lembur lengkong kulon, lembur anu jadi tempat matuh banjar karang pamidangan, di mana tempat dirina dilahirkeun jeung digedekeun. Sabenerna mah si Openg hatena ngarasa berat ninggalkeun eta lembur teh. Tapi kulantaran kajurung kurasa tanggung jawab pikeun ngamalkeun elmu, nya si Openg sadar jeung sabar kudu nyorang lampah ninggalkeun lembur anu dipika cintana. Sakaligus kudu daek jauh papisah jeung indungna. Tanjakan jeung pudunan geus aya sababaraha hiji anu disorang. Akhirna jog lengkah si Openg anjog ka sisi walungan anu teu jauh ti eta walungan katingali aya sababaraha suhunan imah. Hartina tidinya geus deukeut ka pilemburan. Jen harita si Openg ngajanteng bari leng ngahulang siga nu keur nginget-nginget ngaran eta lembur. Sabab dirina asa kungsi di bejaan ku bapana.
baheula waktu dagang suluh kabeh dinya. Lamun teu salah mah euy, ieu teh lembur Cibadak ngaranna teh. Keke naon sababna nya ieu lembur di ngaranan Cibadak? Buah-buah pedah aya randa anu bujurna sagede badak beunanya. Cek si Openg bari tuluy ngalengkah leumpang deui. Lengkahna beuki ngadeukeutan sisi walungan anu caina ngagulidak. Sanggeus nepi ka si walungan, jeleng si Openg luncat kana batu. Dipikir-pikir mending mandi heula we euy. Mending ngising heula atawa mending noong anu mandi heula kitunya. Cek si Openg bari ngajanteng dina luhur batu. Pikiranna geus bisa maca lamun aya walungan deukeut ka pilemuran, tangtu bakal loba jalema anu marandi di eta walungan. Tapi lain maksud arek noong, ngan hayang panggih we jeung jalma, sugan aya jalma anu bisa diajak ngobrol. Sabab manehna geus leumpang jauh, tapi asana tacan pernah panggih jeung jalma saurang oge. Keur anteng-anteng ngalamun ngajanteng luhur batu, ditonggoh katempo. Aya saurang wanoja geulis keur leumpang mapai-mapai galengan anu geus biasa dipake jajalaneun. Eta wanoja make samping bari ngelek boboko wadah seusehan. Atuh si Openg jadi ngarengkop tuluy dongko, tuluy panonna ngawaskeun ka eta wanoja. Nalika manehna ngawaskeun ka eta wanoja, dak dumadakan jajantungna jadi ratug tutunggulan. Sabab tetela eta wanoja teh mibanda rupa anu geulis. Aduh, geulis euy. Wah, geus pasti etana oge mulus. Tapi tenanglah, anu ngabandungan ulah goreng sangka ka uing. Da ku uing oge moal ditoong jeung moal dinanaon eta awewe teh euy. Ulah ngarambok wae darin cawokah. Cek si Openg laju diuk nonggongan kabeh girang, sabab di girang tetela aya tempat pamandian. Teu nyalahan sabab eta wanoja teh turun ka walungan tuluy ngagusrek nyeusehan pakean. Sajeroning nyeusehan teh eta wanoja hatena mah galecok ngomong sorangan. Mudah-mudahan balik nanti dipegat ku si Olid alias si curug setan. Sabab we ieu jarang aya jalma nu kasawa. Lamun aya si Olid teh aing mal bisa minta tulung. Lamun si Olid alias si curug setan ngaganggu ka aing teh, lain naon aing masieun ku curugna. Gerentes eta wanoja bari angger anteng ngagusrek nyeuseun. Sanggeus beres nyeusehan, gura-giru eta wanoja mandi ngagebruskeun maneh ka walungan. Sanggeus ngagebruskeun maneh jat hanjat, laju sakedeung ngaruruan bitisna anu mulus bari katempo umyang koneng ngabeuteung siraru. Geus kitu, geus beres mandi jeung kokoso, nyat eta awewe teh hanjat ka darat. Bari dina kayaan masih make samping gap kana boboko. Geus kitu gura-giru indit deui rek balik ninggalkeun eta walungan. Lengkah sukuna eta wanoja katempo semurusuh sanajan leumpang nanjak. Rek teu suku mah sabab dina hatena dibarengan ku rasa kahariwang. Sok sieun dicegat ku lalaki anu katelah si curug setan. Eta wanoja teh nu katelahna Nyi Widari salaku bentangna lembur Cibadak. Nyi Widari anteng leumpang nanjak mapai jalan satapak.
buukna katempo ririaban katabak ku angin, bitisna kokole nyayan katojo ku sinar panon poe. Sedengkeun si Openg dilebak masih diuk dina batu di walungan, manehna henteu wani mencrong ka Nyi Widari, ukur nuturkeun ku perasaanna we ngayakinkeun yen eta wanoja teh aya dina kaayaan salamet. Sedengkeun Nyi Widari harita kebat leumpang, syukur salamet tug nepi ka bisa abus ka pilemburan. Di perjalanan tayana naon, taya nu ngaganggu, ngan barang nepi ka buruan imahna gebeg. Nyi Widari ngagebeg sabab di teras imah geus nyampak saurang jalma anu keur ngabedegah. Nu taya lian si Olid si Curug Setan. Nalika si Curug Setan nenjo Nyi Widari datang, cakakak teh seuri meuninya kakak. Aduh, pamajikan ngai geus datang. Aduh, matak sono ka akang. Hayu atuh urang sosonoan. Yuk meungpeung si emak jeung si bapa keur areuweuh di imah. Urang eta-etaan we, urang dodombaan atau kukudaan. Cek si Olid, kurang ajar naker dina nyaritana. Ih, narajis teuing. Haling sia, kaitu nyingkah. Cek Nyi Widari rada nyentak. Tapi si Olid lain nyingkah malah ngalenggak seuri. Muni galak. Udah galak atuh hayu urang ka kamar. Urang bahkeungan. Cek si Olid bari ngalengkah turun tina teras, laju ngadeuketan Nyi Widari anu masih ngajantang nangtung. Nyi Widari undur-unduran sabab maena sieun. Gus kitu lung boboko dialungkeun, dibalangkeun. Tuluy Nyi Widari ngajerit menta tulung. Tulung. Kunaon gogorowokan? Da sok sanajan ngoceak maratan langit, ngoceak maratan jagat, ngecerit maratan langit. Moal aya nu wani nulungan sia. Sabab moal aya nu daek digambleng ku si Curug Setan. Cek si Olid bari terus ngadeuketan. Memang moal aya nu wani nulungan ka Nyi Widari. Sabab urang lembur Cibadak geus pada apal ka si Olid, hiji jalma anu tindak tandukna sok kejem telenges. Katambah ari wanci kitu mah urang lembur masih loba anu di huma jeung di Karabon, jarang aya nu di imah. Gep si Curug Setan nyekal kana leungeun Nyi Widari. Set ku Nyi Widari gancang dikepeskeun, tapi cekelan si Curug Setan ka Cidapage. Lepaskeun jurig, lepaskeun. Tolong. Cek Nyi Widari ciceritan deui menta tulung. Keur kitu torojol aya nu datang saurang aki-aki anu kaya nepi karunyaeun. Eta aki-aki katelahna Ki Atang, salaku tetangga Nyi Widari. Anu memang Ki Atang teu keur ka mana-mana. Sabenerna mah Ki Atang oge sieun nyampeurkeun ka si Olid, tapi maksakeun sabab karunya ku kayaan Nyi Widari. Jang Olid, ieu lebaskeun incu aki jang, karunya ulah dipapaksa gitu jang. Cek Ki Atang. Si Olid langsung buncelik, tuluy ngahaok ka Ki Atang, bari tutunjuk. Satang, kumaha wani sia pipilueun kana urusan dewek. Namanya geus sayang kojor sia Satang. Ih,
lain gitu Jang. Ampun hampura Aki mah sanes kumaha antun ilu biung kana urusan Ujang. Tapi Agi teh teu tega ari si Nyai diguna ziga ku Ujang mah. Kurang ajar. Dasar aki-aki bau tanah. Sugan hayang modar sia. Rasakeun sia di aing. Cek si Olin kituna teh bari sat nunjukkeun curugna kana palebah bobogaan Ki Atang. Sat aneh bobogaan si Aki ngadon paladung kolor Ki Atang kaboboran punten ngadadak kolor Ki Atang kakobaran atuh bogowe Ki Atang ajret-ajretan. Aduh ampun Jang, tulung ieu manuk Aki kauruan. Aduh Jang, tutung gerajang. Aduh Jang, tulung aduh kauruan cek Ki Atang bari gogorowokan bari ajrag-ajragan. Makana jadi jelema ulah sok ilu biung kana urusan budak ngora sia. Rasakeun ta balukarna si otong tutung geheng sia. Cek si curug iblis bari barakatak teh seuri ningali si Ki Atang bari lompat kekerepengan kapanasan. Sedangkeun Nyi Widari harita tuluy ngejatkeun leungeunna hayang ngalepaskeun diri tina cangkreman si curug iblis. Tapi kumaha dayana teu boga tanaga bari saurang wanoja teu mampu pikeun ngalawan kana kekuatan cekelan lalaki. Komo deui ieu tanaga si jari ieu si curug iblis anu boga tanaga lapisan anu kuat. Lepaskeun kuring, lepaskeun curig. Aduh Nyai geulis mojang lenjang wayahna ayeuna mah moal bisa leupas deui ti Akang samemeh Nyai mere kasugemaan ka Akang. Kurang ajar, lepaskeun kuring, lepaskeun curig. Geus ulah baruntak lebar tanaga. Hayu we ayeuna mah urang senang-senang beung-beung tizeun hayu urang ka kamar. Mumpung eueuh jalema urang ngalakui. Yap, Akang boga jurus gebreg glimus jeung daklok monyet. Cek si curug iblis bari ngenyang leungeun Nyi Widari rek dibawa asup ka jero imah. Tapi nalika si curug iblis rek ngalengkah asup ka jero imah, hei, lepaskeun anak kaula, lepaskeun. Jorowo hiji lalaki nu taya lian eta teh Bahsuta salaku bapana Nyi Widari anu karek datang pisan ti huma. Atuh si curug iblis molotot, amarahna langsung muncak. Sat refleks ngarahkeun ajian andalanana ku cara nunjukkeun curugna ke arah Bahsuta. Wus barasat katempo sabekas cahaya ngabarasat. Nempok itu Nyi Widari ngacerit sabab maena geus apal kana kahebatan ilmu si curug iblis anu bisa ngaturuk lawan ku cara nunjuk wungkul. Bapak, Cek Nyi Widari ngajerit.
sakolebat cahaya beureum ngarah kana badan Basuta. Tapi samemeh eta cahaya beureum keuna kana waruga Basuta, kolebat hus ngadadak harita aya hiji bayangan anu ngabelesat sat kap belesat. Eta bayangan anu ngabelesat teh laju nyamber awak Basuta bari ngacorelat lir kilat jeleg. Laju eta bayangan anu tadi nyamber awak Basuta teh nangtung pancuh bari memangku Basuta. Anu tetela eta jalma teh nu taya lian si Openg anu nuturkeun ti kaanggangan ka Nyi Widari. Hehe, hebat oge euy ilmu maneh euy, bisa pikeun bisa dipake ngabubui sampo jika nanya euy. Cek si Openg, setan haram jadah sailahnya. Cek si curug iblis ngahoak. He, wanokeun ngaran uing si Openg jalma anu paling ganteng. Edan ilaing ulah ilu biung kana urusan kaula si Openg. Andika leuwih hade nyingkah samemeh nyawa ilaing ngalayang si Openg. Wayahna di palabah ieu mah uing erek ilu biung kana urusan maneh sabab uing teresep ningali jalma anu sangeunana sia nindak jalma anu teu tuah teu dosa bari teu walak aya sia jurig. Bangsat kurang ajar kitu hartina si laing hayang modar jiga nama rasakeun sia ya. Ceuk si curug iblis bari ngarahkeun curugna ke arah si Openg. Tapi si Openg teu ngahindar, manehna gancang nadahkeun dampaleungeunna bari nyalurkeun kakuatan tenaga lapisanana. Hus, tina dampaleungeun si Openg kaluar angin anu cukup tiis. Antukna cahaya panas anu kaluar tina curug si Olid jeung angin anu tiis nu kaluar ti leungeun si Openg diadu. Bunudak. Dua kekuatan bantrok. Carig jeug si curug setan jejarig jeugan mundur ka tukang. Hatena banget kaget sabab tetela tanaga lapisan lawan ka cidarohakana. Bangsat. Aduh. Ieu aing asa neungar cadas. Aing kudu waspada ieu nyang hareupan ieu mangkluk carana mah. Gerentes si curug setan. Edun euy, curug maneh mah euy bisa ngaluarkeun seuneu. Coba lamun ti kamari bisa keur meuleum jagong meureun euy, basa keur malam takbiran. Cek si Openg bari ngehkeh seuri. Sedengkeun kayanana tetep tenang, tangtungana tagen henteu robah saeutik-eutik acan. Edan montong ngahina sia ka dewek ieu si curug iblis atawa si curug setan salaku jago ti lembur Cikadu. Lamun sia yang salamet juk geura ingkah tinggalkeun ieu lembur Cibadak sia jurig. Cek si curug setan ngancam ka si Openg. Oh, jadi ngaran maneh teh si curug iblis, si curug setannya. Aduh, pantes atuh mun kitu mah curugna bau ti munding osok dicolokeun beurnya kana bujur munding. Kurang ajar. Dasar biwir teu bungkul eta teu tulangan. Ngomong sageunana ka mana daek sia. Rasakeun sia jurig. Ya.
culeng sawuku kieu. Si curug setan loncat maju narajang ka si Openg. Tina dua curugna katempo pating buricak burinyai kaluar seuneu. Matak nyentarkeun kana hate lawan. Tapi ayeuna nu jadi lawan manehna si Openg seorang jawara anu hese neangan tandinganana. Si Openg rikat rancingeus naker dina nyingkahan setiap panerajang si curug setan. Sedangkan si curug setan terus naker jenguras tanagana. Teu beunang euy. Cek si Openg ngalelewe bari ngalelan sagarupa. Tumrapna ka si curug setan asa dihina, asa ditincak hulu. Amarahna beuki nguntab teu kawadahan. Sakabeh kakuatanna ditaker bari terus narajang. Curugna hurung ngaluarkeun cahaya beureum pating barasat nyerang ka si Openg. Hiat modar sia jurig. Hiat hus. Si curug setan terus ngababi buta nyerang ka si Openg. Tapi anggar si Openg ngelinghas teu beunang kalangkang-kalangkangna acan. Dina hiji kasempatan harita si Openg hasil ngasupkeun tenggelan meuni nanggal pisan kana angan si curug setan. Hiuk jelat megdes. Waduh. Si curug setan ngagero kaget, awakna ngadayagdag ka tukang. Nempo awak lawan ngadayagdag, si Openg gancang mindo ku tajongan. Tapi henteu make kakuatan anu bedas, dikira-kira we sacukupna keur ngawaras si curug setan. Bedes alah, dayagdag cengkang. Si curug iblis punten si curug setan ngajengkang. Nya cek uing oge neon, ulah gelut jadi weh eubis. Cek si Openg ngeh keh seuri ningali si curug setan anu ngabebengkang. Nyel hate si curug setan beuki ngaheab panas asa diturug ku seuneu. Kurinjal gancang si curug setan ngakurincal maksakeun hudang. Tapi barang geus hudang solontod si curug setan tuluy nyolontod deui meh ampir rubuh sabab karasa sirahna asa lieur tetempona ranyai kararoneng. Tapi sate kapola manehna nahan awakna sangkan teu nepi ka rubuh. Geus kitu gancang mancuhkeun deui kuda-kudana tuluy mencrong ka si Openg. Sopeng, ulah wakas sombong sia. Dagoan pangwalas ti aing. Sabab aing bakal balik deui ka dieu. Pikeun ngayakeun balitungan jeung sia Bopeng. Cek si curug setan. Montong mah atuh kadu alias duren. Dilmur uing mah keur usum kadu teh ayeuna teh. Aya kadu montong anu disetek jeung aya di kadu musangking, aya di kadu lokal anu sok pada ngagebregeun. Cek si Openg keh seuri ningali si curug setan anu indit ngabeng beos teh. Si curug setan teu paduli, manehna langsung birat balik ti pakalangan. Manehna ngagancangkeun lengkahna ninggalkeun si Openg anu masih keneh keh seuri. Ari si Openg sanggeus nempo si curug setan mangkat mah manehna ngalengkah leumpang ngadeuketan ka Nyi Widari anu ngahunjar lambar di teras. Ngalalajoanan si Openg jeung si curug setan anu ngadu kakuatan. Aduh, teu kunaon nya euy. Kumaha masih beuteuh keneh lain. Hatur nuhun Kang. Keke haturun pisan. Akang tos kersa nulungan ka abdi Kang. Cek Nyi Widari neuteup ka si Openg. Memeh si Openg ngajawab kurunyung Mbah Suta bapana Nyi Widari nyampeurkeun. Manehna tadi lalajo bari nyumput ti juru imah. Kegege ari ujang teh sae jang. Aduh,
hatur nuhun pisan geus nulungan ka abah jeung ka budak abah si Nyai, cek Basuta. Ngaran uing mah Openg bah, kade lain si Upung tapi Openg bah. Oh jang Openg, aduh asa pernah ngadeng abah teh kana ngaran Openg-Openg teh. Lamun teu salah si Openg teh jawara topeng koneng teh ambereudanya. Openg weh bah teu make jawara-jawara lah isin bah. Openg anu sok ngempeng keneh geuning bah. Hayu atuh jang ka jero heula, urang ngobrolna di jero ngaranya lah jeung beran ajang. Nya hayu atuh bah, ngaran di jero mah disuguhan bari si Nyai engke mencetan. Meureun ke beuteung uing seubeuh tuluy dangdutan. Mulai dangdutan jang di dieu mah jang. Hayu jang. Harita Basuta ngalengkah leumpang dituturkeun ku si Openg jeung Nyi Widari. Belas-belus tiluanana arabus ka imah. Gek Basuta diuk dina amparan samak. Si Openg oge diuk tuluy ngajemprak silat. Sedengkeun ari Nyi Widari harita ngaleos ka dapur arek nyokot susuguh. Sanggeus nyokot susuguh brak disuguhkeun. Laju tiluana ngobrol ngaler ngidul panjang lebar. Tapi nalika keur anteng-anteng ngarobrol kitu teu kanyahoan. Da atuh ari ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun wae heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.